Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Haturan wilujeng patepang deui sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados bade ngajak deui wargi-wargi sadayana kage menco kaendahan alam nu aya di palihan ieu. Oge ayeuna teh pribados bade ngajak oge kangge kurang ngaredok kacang panjang. Di kacang panjangna pali ditu aya cengek. Abdi bade matikan heula cengekna. Nah, wargi-wargi sadaya, alhamdulillah cekapnya sakieu ge lila dateuy. Ayo urang ngarendos. Sapertos biasa abdi tos nyiapkeun di dieu uyah, gula, kumargi teh aya peso janten we kumpanangan alternatif manual.
karedok ala Mojang. Wargi sadaya salianti aya rencana karedok abdi oge ngabantun lalab waluh sareng bonteng karena timun mas taruang kalau rasa menuju musim hujannya jantan laut nanti emang barang tuang wae kameramennya mulai dari tuang puasa kameramenna jadi sederhananya tapi raosna mulai duana ada
pengse tuangna asli nikmat. Mulai dah. Ayeuna urang lajengkeun deui dengan kaendahan nu aya di palihan dieu. Pribados pamit mundur. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.